Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan ngaregepkeun pangandika Gusti. Dumasar serat Petrus nu kadua pasal 1 ayat 16 dugi ka 21 sareng janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-20 anu unggalna kieu. Tapi sanajan kitu aranjeun kudu terang, jelema mah moal aya saurang-urang acan anu ngarti sorangan kana eusi piwejang dina kitab suci. Para mitra, doa epiklese nyaeta salah sawios unsur anu aya dina ibadah. Doa epiklese teh mangrupi paneda atanapi doa mundut pitulung Roh Suci nalika urang maos sareng ngalenyepan pangandika Gusti. Pamundut eta didugikeun supados urang tiasa kenging amanat pangandika Gusti kalayan hade tur leres. Para mitra, Rasul Petrus mepelingan urang sadayana perkawis mahamkeun sareng ngalenyepan pangandika Gusti. Urang diemutan sejak nyayagikeun diri dina ngaregepkeun pangandika Gusti. Saur Rasul Petrus dina seratna, tapi sanajan kitu aranjeun kudu terang, jelema mah moal aya saurang-urang acan anu ngarti sorangan kana eusi piwejang dina kitab suci. Sakur seratan nu aya dina kitab suci teh mangrupi seratan para nabi sareng murid-murid Gusti di mangsa kapengker nu mibanda hartos nu jero pisan. Aya jarak, aya dangka waktos sareng kasang tukang kahirupan nu benten-benten. Nu matak urang kedah ngali sareng nafsirkeun makna atanapi hartos nu bade didugikeun ku para panulis. Kumargi kitu urang meryogikeun kawasa nu masihan urang hikmah dina ngaregepkeun sareng mahamkeun pangandika Gusti. Para mitra, aya seueur bagian seratan dina kitab suci nu panginten urang teu ngartos, teu paham, ngabalukarkeun urang tiasa lepat dina mahamkeun makna nu bade didugikeun. Pangna kitu urang meryogikeun pitulung Roh Suci, margi kawasa Roh Suci baris ngamampuhkeun urang dina ngaregepkeun sareng ngalarapkeun pangersa Gusti ngalangkungan pangandikana. Hayu urang ngadoa. Kapangersaan jeung Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali sareng tema ngaregepkeun pangandika Gusti. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu woleh ngauban abdi sadayana, ngamampuhkeun abdi sadaya dina ngaregepkeun pangandika Gusti sareng ngalarapkeunana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.